Masak sayur asem, ngagoreng tempe, goreng lauk asin, jeung sambal tarasi. Hayu abesti urang masak deui nya ayeuna mah cuang keuretan ieu tempe. Nah, da ieu teh deuk digoreng nya tong ipis deui ngeuretanana meh wareg tuh. Sabari ieu teh bumbu dibumbuan tempena nya besti nyiapkeun bumbu jeung sayur asem ieu teh bumbuna mah tomat, daun salam, laja jeung bawang beureum. Asupkeun we ieu kana cai nu geus digodogkeun geus ngagolak nya. Tuh, ieu teh masak sayur asemna asem kangkung nya besti da tadi sayur asemna di tukang sayur geus beak. Jadi nu aya we kangkung oge da enak. Tuh kumbah we sing bersih tong poho bisi aya hileudan. Tuh ayeuna mah geus bersih tinggal asupkeun we ieu teh nya kana eta deui kana cai nu tadi geus ngagolak tuh. Geus kieu mah tinggal dibumbuan nya besti tong poho. Bumbuna mah ku uyah, penyedap, jeung gula bodas. Tambahan ku asem kandis. Tuh geus kieu mah besti aduk-aduk we sakedeung tong lila teuing geus asak. Ayeuna tinggal ngagoreng tempe, tah tempena asupkeun. Sabari nungguan tempena garing ayeuna mah cuang metikan cengek jeung sambeleun. Tah dipetikan geus dibersihan kieu tinggal dikumbah sing bersih. Tuh tempena oge geus garing saparo balikeun. Tah geus kieu mah nungguan tinggal ngumbah si lauk asinna tuh dikumbah lauk asinna sing bersih nya tong poho meh tong pangset teuing. Tah geus dikumbah ieu tempena oge asak diangkat we. Tuh ayeuna mah tinggal ngagoreng sambeleunana digoreng tuh tong poho ditarasian meh ngeunah. Tah geus asak parinkeun we ieu teh kana coet tinggal dirines Ayeuna tinggal ngagoreng lauk asinna tuh. Lauk asinna oge tuh digoreng nekat ngebul besti tuh kaambeu teu kadinya. Di dieu mah menisa isi imah teh bauna lauk asin ieu teh ngabul. Tuh geus kieu mah tinggal nyambel we besti tuh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.